Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dia abdi bade nyaritakeun dongeng nu berjudul Sakadang Kuya. Dina hiji poe sakadang kuya teh keur neangan kadahareun. Ti isuk nepi ka beurangna manehna can manggihan naon. Ngahaut ka tengah poe manehna manggihan ye tangkal cau nu geus asak. Tapi hanjakal teh bisa naekna. Kulantaran kitu tuluy manehna teh minta tulung ka sakadang monyet. Kieu ngomongna, "Heh sakadang monyet, uing manggihan tangkal cau nu buahna geus asak ye, tapi hanjakal teh bisa naekna. Cik atuh pangtulungankeun metikan buahna, engke bisa paparoan." "Hade euy," tembal sakadang monyet teh. Di mana tempatna?" Tuluy we maranehna teh adindit babarengan ka tempat tangkal cau teh. Sakadang monyet tuluy naek ka tangkal cau metikan cau hiji-hiji bari dituntut di harakanan. Kadang kuya mah teh dibere sapotong-potong acan. Atuh bati ceplak we neureun ciduh. Sakadang monyet, "Mana atuh bagian uing teh? Kan geus janji rek poporoan." Kitu gorowok sakodeng sakadang kuya teh. Tapi sakadang monyet teh teu malire, jongjon we ngadaharan cau sabari ngamaledokanna. Karunya nya sakadang kuya pahora we nyarieunana, ngunek-ngunek hayang tapi males. Tah isukanana sakadang kuya teh indit ka kebun juru tani. Ngala cabe nu geus arasak, wih mantep, nu geus bareureum teh. Ngala genep nu galede ka tembongan bangun aramis pisan. Manehna teh indit weh nepungan ka sakadang monyet. Sakadang kuya teh dipulasela ku pucuk daun jati supaya naon? Supaya beureum. Tuluy weh cuplak-ceplak tah mulutna teh jiga nu geus dahar-daharan ngeunah. Ditanya weh ku sakadang monyet teh, "Sakadang kuya, maneh keur ngadahar naon?" "Cik atuh uing menta saeutik mah." Tembal sakadang kuya, "Ah ulah ngaganggu, uing keur dahar buah loa paparin ti dewata. Kakara we uing mah barang dahar nikmat kieu. Cik atuh ngasaan saeutik, urang lapar pisan yeuh," cek sakadang monyet teh bari lumah lemeh menta dipikarunya. "Keur naon make mere ka maneh? Kan bereto ge maneh teh mere ka urang, padahal tangkal cau eta urang nu manggihanana," tembal sakadang kuya teh. "Pura bae atuh nu geus mah enggeus, sing karunya ka uing ku hayang ngarasaan buah loa paparin ti dewata teh." Sakadang monyet sabari lungas leungis. "Nya atuh ari maksa-maksa teuing mah, sok tuh cokot di deket tangkal caringin itu. Tapi inget, tong dibeakeun kabeh, sisakeun keur uing saparo." Sakadang monyet teh pihara atohanana gancang lumpat rek nyokot buah loa paparin dewata teh. Lantaran tabeatna haweuk jeung rakus, manehna embung nyesakeun jeung sakadang kuya. Kabeh we dibawa lumpat. Di tengah jalan raus-raus bae didahar nepi ka beak. "Ari beak, aduk lajer," jejeritan awahing kulada jeung kapanasan. Tah sakadang kuya nu ningali eta teh kacida sugumanana lantaran geus bisa males ka nyeri hatena keur bareto.